Keyakinan masyarakat Sunda mikawanoh pupuh satos wilayah Priangan dikintunkeun ka Mataram dina waktos Sultan Agung dina abad ke-17. Saprak ngadegna 4 kabupaten anyar dina 1641 Masehi, nyaeta Bandung, Parakan Muncang, Sukapura, jeung Sumedang. Sababaraha ngajawab yen pupuh lahir di akhir zaman Majapahit sareng berkembang pesat nalika nyebarkeun agama Islam ku Wali Songo dina abad ke-15. Pupuh nyaeta wangun puisi lisan tradisional Sunda atawa mun di Jawa katelah oge macapat. Nu ngagaduhan 17 jenis anu kabagi kana 2 kategori nyaeta sekar ageng 4 jenis, sekar alit 13 jenis pupuh. Pupuh nu kalebet kana sekar ageng nu kahiji aya kinanti ngagambarkeun perasaan ngantosan, hariwang, atanapi mika nyaah. Kadua sinom ngajelaskeun rasa bungah atanapi sayang. Asmarandana ngagambarkeun romansa kaasih. Dangdang gula ngagambarkeun rasa ketenangan, keendahan, keagungan, atanapi kabagjaan. Sedengkeun nu lebet kana sekar alit nu kahiji aya pucung ngagambarkeun perasaan ambek ka diri sorangan atanapi hate sabab teu satuju. Wirangrong ngagambarkeun era polah sorangan. Mas Kumambang ngagambarkeun rasa sedih ku nyeri hate. Ladrang ngagambarkeun rasa lelucon kalayan maksud sisindiran. Balakbak ngajelaskeun lelucon atanapi komedi. Magatru ngagambarkeun rasa sedih, kuciwa ku kalakuan sorangan atawa mamatahan. Lambang ngajelaskeun rasa lelucon tapi mangrupakeun banyolan. Juru demung ngagambarkeun perasaan bingung, sesah kunaon anu kedah dilakukeun. Gurisa ngagambarkeun jalma anu ngalamun atawa ngalamun kosong. Gambuh ngagambarkeun rasa sedih atawa nyeri hate. Mijil ngagambarkeun rasa hanjakal tapi ku panghareupan. Pangkur ngagambarkeun rasa ambek anu disimpen dina hate atawa nyang hareupan pancen anu beurat. Anu terakhir nyaeta durma ngagambarkeun perasaan ambek, reueus atanapi sumanget. Pupuh Asmarandana aya nu lumpuh musafir bari sila sisi jalan kadupa ku anu lolong anu keukeun balang siar neangan sandang pangan anu lolong kebut labuh nu kadupa katindihan buanana pada nyeri anu kadupak nyarekan nu ngadupak pati bengong sasadumen tampura lantaran teterang akhirna pada sasadu pada teterang akhirna jadi ngahiji sosobatan dalit pisan dilumpuh terus diakon ku kilolong anu pedas tetapi teu awas ku pitulung naki lumpuh bisa ngider ka mamana.
antukna babedang-bedang nolompuh rejeng nololong mun daek garotong royong nulumpuh sadrah digandong nulolong moal ditajong. Bedang-bedang nulumpuh rejeng nulolong mundaeng garotong royong nulumpuh sadrah digandong nulolong moal ditajong. Pupuh harta pada nareangan harati pada nyararung ngesi sabab dua nanaguna harti bisa mere bukti harta pun kitu deui bisa ngabul nu dimaksud nedunan sakahayang tapi harta gampang leungit mengku harti mangepaat dunia akhirat. Rea nu nampak warisan ngadak-ngadak sugih mukti saliek behirupna senanganing gawe ukur pelesir duitna di awur-awur bandana beki sudah paingan cek nini aki najan gunung ditugaran tangtu cepat harta pada nareyangan harti pada nerampahan harta harti sarwa guna pada bisa mere bukti bisa hasil sapaneja sok nyumponan cita-cita
harta-harti sok mangpaat dapon di raksa taliti. Anu beunghar warisan ngadak-ngadak roroyalan lamun hirup kitu laku harta terjadi manfaat najan harta leuwih cukup teu dipake modal hirup raja kaya nungtut ledis akhirna timbul musibah.